Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Siku Patenggang. Cinta membanda kekuatan nohaka. Cinta merlukeun perjuangan jeung pengorbanan. Kalayan disorong ku hate nu ikhlas. Najan dipisahkeun ku anggangna tempat, tapi ku cinta mah mau burung jauh di juk-juk anggang di teang. Kisantang jeung Dewi Rengganis nu ngawiru cinta munggaran. Hiji mangsa manggih cocoba kudu paturai paanggang tineng. Sanaos kitu ari ati papada ati mah teu weleh cumantel. Beureum kadeuleu beunta karasa. Anu akhirna ngajurug dua anana pikeun maluruh laratan sewang-sewangan. Dewi Rengganis maluruh laratan Kisantang. Pon pila lagi sabalikna. Pateangan-teangan tugdugi kanyaliksi ka tepis wiring. Cunduk waktu ninggang mangsa antukna Dewi Rengganis sareng Kisantang teu burung patepung lawung paamprok jonghok di hiji tempat. Kalayan disaksikeun ku hiji batu gede anu kiwari katelahna batu cinta. Junjunan buah hati di pawenangan nyanggakeun raga katineng anu ngancik dina asmara. Jisim abdi teh parantos apruk-aprukan maluruh laratan salira nanging ikhlas ridho dugi ka ayeuna urang tiasa patepang di barung hate kebek kabagjaan. Kitu saur Dewi Rengganis. Dedeh teuing geulis akang oge apan salami ieu teh lumapah tanpa tujuan. Estuning nuturkeun indung suku teh sanes bobohongan. Demi anu diseja taya deui uwal dipatepang sareng salira. Kiwari akang kacida bungahna ungah kagiri-giri wireh urang patepung di ieu tempat. Waler Kisantang. Dewi Rengganis sareng Kisantang silih cacapkeun kasono di luhur batu gede, batu cinta. Salajengan Kisantang ngedalkeun pamaksudanana pikeun nyandingkeun Dewi Rengganis. Tangtos bae Dewi Rengganis henteu nampik sasat tos jadi cita-citana tika pungkur. Kinang kitu Dewi Rengganis aya panuhun ka Kisantang. Manawi teu kaabotan jisim abdi teh kaduka hoyong. Mangga geulis hoyong naon bae moal burung ditarekahan pikeun ngabuktikeun cinta akang ka salira. Duh junjungan buah hate jisim abdi teh hoyong dipangdamelkeun situ sareng parahuna kanggo urang duaan lalayaran. Situ sumuhun junjungan sumangga ku akang dipangdamelkeun. Akang ikhlas tangtos bae geulis. Ujeng hingga ukur situ dalah dipiwara ngadamel laut oge tangtos akang bakal narekahan sakamampuh akang. Hatur nuhun akang. Kocap Kisantang anu katelah mibanda kasaktian langsung ngetrukeun sakur pangbisana. Kisantang ngejrak lemah di barung ku kakuatana anu rohaka. Bumi inggung serta cai nyusu ngaburial. Cai nyusu ngeueum eta patempatan tugdugi kajadi situ. Teu hilap Kisantang oge ngadamel parahu kanggo lalayaran. Sabada Kisantang tiasa nohonan pamundut Dewi Rengganis
tangtos bae Dewi Rengganis oge henteu sulaya kana jangjina. Ki Santang sareng Dewi Rengganis mahatkeun janji mengkecinta ku pertikahan. Kiwari situ Patenggang kakoncarna minangka salah hiji tujuan wisata Jawa Barat. Nahabet katelah Patenggang taya nu terang secara pasti da anu eces mah kawitna tina petengan. Maksad petengan teh nyandak tina lalampahan Ki Santang sareng Dewi Rengganis anu silih teangan atanapi patiangan teangan. Demi parahu anu didamel ku Ki Santang tea, Kiwari ngajenggelek jadi hiji pulau anu paranahna di satengahing situ. Eta pulau teh Kiwari dinamian Pulau Asmara, tangtos nyandak tina asal muasal parahu anu dianggo ngumbar asmara ku Dewi Rengganis sareng Ki Santang. Dumasar tina eta legenda, Kiwari tumuwuh kepercayaan atanapi mitos di sebagian masyarakat, utama mah aya nu ngaduh pamendengan yen sing sahabai anu nuju papacangan bakal lana hubunganana. Pami lalayaran di situ Patenggang ku ayana eta mitos seueur anu wisata ka situ Patenggangan teh disarengan ku bebenena sewangan-sewangan. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel bete ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Simak diwasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Ayo urang semangatkeun kembali diajar segala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Kusabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur ti para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.